anu geus rumah tangga mun keur pasea rek awewena nu salah atau lalakina nu salah, rata-rata awewena sok kabur ka imah kolotna. Rek posisi emosi gulung gusuh tanpa pamit, tanpa izin, sakalipun posisi tenang, misal rek ka imah kolot heula niiskeun pikir. Cek salakina ulah namun dilanggar bisa jadi dosa. Tapi kuanianana teh dilanggar. Biasana kolotna narima kadatangan budak awewena tanpa nanyakeun, tanpa mastikeun, nah ieu bet ka dieu, nah ieu teh diizinan tau henteu. Anu rentana kolotna kalah narima curhatan ti budakna. Anu wani rumah tangga geus puguh kudu nyepeng elmuna, berarti kolotna ge sesuai pengalaman kuduna sarua nyepeng elmuna.